Tak iya si Betty bleh. Oh iya jadi teh. Gas gas. Wey, dulur-dulur, sadayana ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul, nu ngahibur. Dulur-dulur Kontrol atuh. wey, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu korot jeung nu ngora murang kali oge bisa. Kontrol atuh. Wey, Indonesia genep 2 di Aceh tepi Papua. Komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, Kontrol atuh. woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Waduh, saenya nanaonan minum-minum anu kieu. Bae disebut gaul. Hah? Bae ngeplay. Mikir. Bejat di bulan puasa lain eling. Bloon. Di kampung Barito mah geus teu usum. Kieu mikir. Wawanianan maneh motoran lembur ieu. Ih, sudi najis boga minantu kos maneh kieu. Denge nya. Sakali deui wawanianan, maneh ngadeukeutan anak saya. Urawe nya, mun saya bertindak tegas. Omat. Ya Allah. Si Bleh, gersak-gersuk amat. Santai atuh. Aya nu ningali si Betty teu. Can manggihan eta jelema lur. Awas tuh ngalangan wae lur. Di mana teh eta jurik? Di teangan meni hese. Nyangsang beureun mleh di tanggal toge. Bohong Bleh, si Betty mah mun teu di pos biasana di balik ceria. Eueuh Sep, bieu geus kadinya. Aya naon sih aya naon? Biasa tuh Mang, balas dendam sugan nu bieu. Tenang tuh. Sorry. Geus tong kudu nyaho Mang, ieu mah geusan budak mara, budak kolot mah icing weh. Kontra atuh remanol. Ari remanol teh naon sih, Mang? Eta remaja nongtot leho. Hayu deh, urang teangan ta jurik. Remajonis. Apa tuh remajonis? Remaja jomblo kronis. Maneh, tah di luar. Bale oke. Maneh oke, Mang. Dia aku ucup, hai. Assalamualaikum. Siti, kemana sih budak teh ya? Waalaikumsalam, Pak. Naon sih, Pak? Cari lah. Bapak rek ngomong. Naon sih, Pak? Serius amat. Lain serius amat deui. Serius pisan. Pokona sakali deui Bapak ningali Siti jeung budak eta ngedekil kucumal teu kaurus. Sae teh ngaranna budak? Abeti, Pak, namina. Pokona Bapak teu peduli arek ngaranna Betty, arek Beto. Pokona mun sakali deui Bapak ningali Siti jeung budak eta rek dipasantrenkeun ku Bapak Siti. Salah Abeti naon emang, Pak? Sampai Siti teu meunang mendakan ka Abeti deui. Ka Siti mah Abeti bager, Pak. Teu kumaha-kumaha. Salahna geus wani, geus teu tahu diri, ngadeukeutan anak Bapak. Siti beunta atuh. Naon anu diarah di manehna? Tukang mabok, tara ibadah. Kumaha Bapak teu kawatir atuh ka anak Bapak. Ieu ge kapanggih Bapak keur mabok,
Batu mata rawehan, ieu mah mabok. Tapi ngaranna jelema mah moal salilana teu bener Pak, da lain setan. Jeung moal salilana bener, da lain malaikat Pak. Siti tuh kudu nyareman bapak. Inti nama bapak yang terbaik buat Siti. Nu utama nama daek ibadah bapak mah. Ilmu dunia mah gampang diteangan. Tapi ilmu akhirat mun teu diteangan moal meunang. Bener ABG aya nama. Isi babagana. Tak iya si Betty bleh. Oh iya jadi teh. Naon ya bang? Ya ya naon sih aya naon? Nang raribut we raribut salembur kene oge. Ya Allah. Kita naon bet? Itu Pak uang ceklan Pak. Iya jelema kali-kali kudu dibere pelajaran Pak. Rusak ya lembur Pak ku kalakuana. Enggeus sikat deui lah. Ayo. Geus atuh geus. Hargaan Bapak di dieu sebagai pengurus. Mun aya masalah naon teh bereskeun secara kekeluargaan. Entong main hakim sorangan wae. Taruhnya ieu anak batur. Wanina main di gebotan orang sorangan ge Pak. Bener-bener ente berperi kemanusiaan mane macup. Doi, bleh. Astagfirullahaladzim. Keur harita si Eja adina si Ableh diajakan teu puasa ku manehna Pak. Tegor malah galakan manehna Pak. Bener teu Bleh? Bener Pak. Geus. Inti nama lamun aya masalah entong sok make kekerasan. Mun maneh make kekerasan kos kieu ka si Betty, sarua keneh maneh hukumna kana penganiayaan. Geus ayeuna mah barubar. Selamat keneh maneh bet. Mun eueuh Pak Usro mah geus beak ku barudak. Geus bet tong saruana. Ayo buru, urang balik buru. Nah, wit, sare wae puasa teh. Ih, nya pohon. Coba si oni atuh. Nih, mangat atuh. Jadi amat teh? Iya atuh. Sedang juga. Sedang sih pan puasa meureun. Oh, sugan teu puasa. Mamang teu puasa mana? Puasa Sep tuh beuteun geus kendor kieu Sep. Emang deui lah kumaha? Gede. Naon anu gede? Naon da? Bukna. So aja. Aduh. Puasa tuh nih, mana mah? Cara puasa sugan. Ini puasa mana nih? Atuh, puasa hujan mang. Pusingan Sep, mana nama cara puasa? Wah, betul. Ah, remeh Sep, remeh hidung. Remeh hidung. Guys, kabar gembira. Waalaikumsalam. Pura guys, keatohan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Kabar gembira naon dong? Iya. Penasaran ya orang? Kieu ceritana. Paling mimpi kawin mang seneng. Bisa wae Marconi. Kontrol tuh grip. Pokoknya mah ieu kabar gembira. Khususnya jeung si Asep. Mang gedeung mang, kesambai serius mang si Dudung mang. Aya kabar naon dong? Kieu kabar gembirana. Urang di ditu keur lempang ngadenge percakapan ibu-ibu tentang si Betty digebotan ku budak si Ableh keur peuting. Alhamdulillah. Atoh kan? Yo atuh. Atoh tadi. Atohna kumaha? Atohna digebotan, bukan nama teh budak rajit. Atoh teh Sep. Astagfirullah, dung. Sugan teh kabar naon? Pan eta kabar gembira jeung maneh Sep. Eta karma jeung si Betty geus nampol maneh. Kuduna maneh bangga atuh, senang heuh mang. Atuh tah. Tapi kumaha dong? Pae teh si Betty na. Innalillahi. Gua make innalillahi si Dudung encan ngajawab. Eta mama ngomong teh teu disaring Apal urang mang? Kaayaan kumahana mah urang kagirangan teuing. Urang ngadeng kabar kitu teh urang sungsek adieu. Oh, pantesan si Abah keur peuting gurusak-gurusuk. Nyok kitu mah ngagebotan si Betty marek miluan urang dong. Yoi mang, nyok kitu mah urang keur peuting miluan mang. Sekalian olahraga. Iya bener dong. Iya bener. Ieu emang urang gebotan mang. Siap ayo. Itu nahan ieu ka urang. Kerasan wae. Oh, ayo buru. Ayo. Ka dieu aya bodak. Ka mana, Sep? Nean si Betty dong, kurang tambahan deui, can apaleun keur urang teh. Ayo Milu. Kudu Sep. Dik Sep, woi Milu.
Geus tuh kudu mari lu mampu kene sorangan ge ngarapan si Betty mah. Laki urang mah. Nu bener, Sep. Reka mana? Bohong mah reka sawah, aik ngoren loba kene pagawean. Ai sugan teh bener aik neangkeun si Betty. Yah. Si Asep panian ge moal atuh dung. Kemana mah lemah lembut. Kos Yuni Sarah. Magrib bisa wae. Kebuatannya? Ayo. Itu pun jadi kurang ayo buru. Ayo. Alhamdulillah dong. Lancar wae ya mah. Lancar wae orang kajian sendang poe oge. Anak ustadnya. Kudu lobakeun Anak ustad. anak meong. Kudu lobakeun cibeunget. Ente musap-musap wae. Ya homo si tole aja. Mau mungkin dia mau jeung ngarep-ngarep kieu. Cak, le bunyaho orang. Naon datang-datang ya. Kudu mantuan orang. Dibagi orang ku budak sableh. Nu bener, Kebotan. nu bener. Bener le. Bunyaho orang Di bantuan mana, orang, di mana? bantuan orang. Kidul le eta dan kidul. Berangkat ke ayeuna. Aik Mana kumaha? gala tuh kedengar orang capek ini. Istirahat lah, istirahat lah. Kedeung. Minum bere minum. Aya tuh. Minum naon, Bet? Cai. Aya tuh. Minum naon di dieu, Bet? Jack Daniel aya tuh. Jack Daniel. Hampura, Bet. Weuing caina. Ca dituna di mana, Ca? Di kolong. Oh, beak, Bet. Ih. Hampura. Cak sugan teh keneh masih manjakeun. Boga masalah naon emang jeung budak sableh? Teu apa orang gedar. Tiba-tiba di kebuatan itu. Dibokong. Wah. Tiluan maranehna orang sorangan. Untung aya Pak Usro. Orang. Mun Pak Usro beak. Beneran. Orang pona bungnya orang. Jakeun di. Ayo, budak. Slow dar. Cak le aya kieu mah so. Bener. Aya. Berangkat Ayo, berangkat berangkat. ke. Ayo. Berangkat ya. Yuk, siap. Berangkat. Maju.